Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai dongeng. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai materi yang kedua ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, baik. Apa sih yang kalian ketahui mengenai dongeng ini? Ya, tentunya dongeng merupakan sebuah cerita ya yang biasa diceritakan dalam bahasa Sunda. Nah, di sini sebelum Bapak jelaskan mengenai dongeng itu seperti apa, nah, Bapak mempunyai contoh dongeng di sini mengenai Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Sakadang Kuya. Oi, Sakadang Kuya. Oi, Sakadang Kuya. Oi, Kernaon Sakadang Kuya? kieu we kermoyan Tibatan cicing gitu mah. Mending ngalaca yuk di mana? di kebun patani. Mangka cabena geus bareureum. Bung sakadang monyet mah sok gandeng. Moal gandeng aya nama. Nyaan moal gandeng. Nyaan, moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet bisa kadengian ku Bapak Tani. Ulah gandeng atuh. Beunang si anu maling cabe teh. Tungguan. Beunang sia ayeuna mah nu sok maling cabe aing teh. Geuning sakadang monyet puguh kuring teh keur ngarasakeun ka bunga. Kabungah naon Sakadang Kuya? Nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Dikawinkeun ka anak Bapak Tani. Nya sakadang monyet. Nu bener Sakadang Kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat. Iya, Sakadang Kuya. Kumaha lamun urang tukeran tempat? Tukeran tempat kumaha? Nya, tukeran tempat. Sakadang Kuya keluar, kajen kuring atuh nu cicing di jero kurung. Embung. Kuring mah karunya we ka Sakadang Kuya, sapeuting di kurungan.
Ya heuk bae tukeran tempat, tapi aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna mah gampang. Sameme anjeun asup kana kurung, kuring kudu dialungkeun heula ka leuwih. Enteng atuh kitu mah. Ambu, kamana bedog teh? Rek naon bapak isuk-isuk geus ngasa bedog. Iya, orang mencit kuya di pipil. Amuing, kuring teh dek dipencit. Bapak, Aya naon nyai? ya geuningan nu dina kurung teh lain kuya. Naon nyai? Monyet, jeung siga nu geus pae deui. Hah? Nah, bet jadi monyet. Jumpai deui. Nya, eta meni geus jeger kitu. Aduh. Ya, tadi telah kita saksikan sama-sama ya mengenai contoh dongeng tersebut, yaitu cerita mengenai Sakadang Kuya yang Sakadang Monyet ya, dimana Sakadang Kuya itu merupakan sosok binatang yang cerdik ya, satu anu cerdik dan pinter, bisa mengelabui kejahatan dari seorang petani yang tadi menangkapnya ya, mengelabuinya. Nah, dia mencoba berusaha menipu sekadang monyetnya itu, nah, sehingga ingin dijodohkan dengan ini. Pada akhirnya sekadang monyet pun mengetahui bahwa akan disembelih ya, dibuncit dan dia pun cerdik gitu, sekadang monyetnya ini bisa mengelabui petaninya dengan berpura-pura mati ya, sehingga dibuanglah dia ke hutan lagi bebas. Nah, ini juga tentunya ya ada amanat dari cerita ini. Nah, nanti ini sekedar ilustrasi saja dari Bapak mengenai contoh sendiri. Kita lanjut pada materi ya. Yang pertama di sini Bapak akan membahas mengenai arti dongeng ya. Dongeng teh carita rekaan nu anonim dina wangun basa lancar. Maksudna rekaan teh lantaran dina dongeng mah kalakuan jeung paripola kalakuna sok pamohalan ya. Jadi di sini dongeng itu ceritanya yang seorang tingkah lakunya itu ini ya, bohongan semata gitu, bukan didasarkan pada cerita yang sesungguhnya ya, seperti tadi contoh Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet itu ya, mana mungkin kan bisa berbicara seperti itu ya dalam kehidupan kitanya gitu, dan mau dijodohkan dengan anak petani juga, yaitu mengenai arti dongeng. Nah, selanjutnya dia aya ciri-ciri
dongeng. Anu pertama, sumberna secara lisan nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejenna. Kedua, pangarangna tara kanyahoan anonim tadinya maksudnya di dieu. Terus katilu ngagunakeun basa lancaran. Opat, si caritana mangrupakeun rekaan malah aya anu pangukalan jarak bohong ya. Terus ukuran ilaharna pondok, ini tidak panjang-panjang ya, seperti cerpen lah kalau bahasa Indonesia ya, tidak seperti cerita panjang lainnya ya. Itu merupakan ciri-ciri dongeng. Selanjutnya, nah di sini mengenai struktur cerita dina dongeng. Yang pertama di dia aya jejer atau tema ya, pasti dari temana mengenai sakadang kuya jeung sakadang monyet. Terus dua latar atau settingnya tentang di kebun petani ya, tempatnya. Terus waktosna na berang-berang kan. Terus aya puting oge yang isuk-isukna rek dipencit. Katilu palaku atau tokoh jadi aya cewek sakadang kuya jeung sakadang monyet atau mana aya patanina jeung aya pamajikanna ya. Terus nu kaopat galur. Nah, alurna maju nya. Kelima tentu aya amanat jeung pesanan naon tah kira di cerita sakadang monyet atau sakadang kuya eta nya. Bahwa setiap situasi bisa kita siasati ya, dengan tujuan yang memang berbohong sebenarnya gitu kan, tapi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Dan di sini bukan menyuruh kita untuk berbohong ya, tapi cerdikan dan kecerdasan kita ya tidaknya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya papasingan dongeng. Nah, di sini di dia ada beberapa jenisnya papasingan. Yang pertama fabel. Fabelnya eta anu eusina nyaritakeun sasatuan kalawan paripolahna jiga manusia. Jadi contohnya ya, kadang-kadang ngomongnya itu jadi contoh lainnya dongeng gagak hayang. Kedua parabel. Parabel teh nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Anu sakapeung mah moal mahjual jeung dikaseureun. Kira-kira contohna naon nya? Mahjual teh ini ya ngeliat gitu ya, nggak mendengerin kata-kata orang lain ya, tapi orang biasa pokoknya kalau parabel ini ya. Dikaseureun lucu ya maksudnya. Nah, contohnya si kabayan ngalah nangka, nah, ya bisa dicarilah ya. Katilu aya legenda. Naon tah kira-kira legenda? Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji jalma anu aya padalina jeung legenda. Contohna misalkan Sasakala Tangkuban Perahu. Pasti pada tahu ya sedikit tentang cerita Tangkuban Perahu. Deui nu kaopat sage. Oh sage teh nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kejadian atawa hiji jalma anu aya padalina jeung sejarah oge. Nah, contohnya Sultan Permana di Indonesia. Kelima, itu nyaeta dongeng anu rapet pertalina jeung kepercayaan masyarakat karena bangsa lembut atau perkara-perkara anu goib. Nah, kira-kira contohnya Jiro, Ibu, ya. Jenis-jenis atau pepasingan tina dongengnya mau dipelajari dina supaya oke bisa dipilarian wae contoh-contohna terus ya gitu wae materi dina dongeng ieu nu dipelajari dina pertemuan kali ieu. Kita ucapkeun hatur nuhun atas perhatianna, hampura bilih aya kalutan dina penyampaian materi dina pertemuan kali ieu. Nuhun dihampura
wae pertemuan kieu dan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.